Walimah saliwatan doang ge geus jauheun. Teu kudu kadeuleu, ngadenge ngaranna doang geus jauh. Sebab wali mah amprok jeung para wali deui. Aya wali asup ka hiji daerah, nyana kakara kadinya, nyana ngambe. Di dia aya wali cak nyana ngan teu bisa ngomong nya teu meunang ngomong. Kaambe ku nyana. Kaambeun ku irung batinna aya wali kau. Mantak nyana nyahueun oh di dia aya makam wali nu geus maot ku nyana katebak geus maot tuh aya wali jeung makam wali kajahoan ku nyana amprok irung nyana jeung wali. Kok bisa gitu sih ya? Heuh nya teh jamu. Kok bisa gitu sih? Keke coba supaya hayang datang ka dinya kumaha? Ya gampang. Hayang nyahokos kitu teh gampang. Coba cenah jelaskeun kiai kieu. Heulana lalauna mun hayang nyaho babari sabenerna. Itu termasuk esen teu babari jasa. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah Sarah cek ahli tasawuf bahwa di mana jelema geus diangkat jadi wali bakal bisa ngabedakeun antara dua perkara nu lalawana. La yakunul arifan hatta yasulalahu tamiz baina diddain. Moal aya jelema marifat ka Allah eta marifat sehingga hasil ka anjeunna ngabedakeun antara dua perkara nu lalawana. Nubuanana jelas ka anjeunna sehingga bisa ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah dina hiji tempat hiji perkara. Bisa ngabedakeun antara ruhaniyah jeung basyariyah. Bisa ngabedakeun antara hisi jeung mana. Bisa ngabedakeun antara kudrat jeung hikmat. Bisa ngabedakeun antara alam amri jeung alam kholqi. Bisa ngabedakeun antara syariat jeung hakikat. Bisa ngabedakeun antara fana jeung baqo. Bisa ngabedakeun antara sakar jeung sahwi, mabok jeung waras. Wa hakadza sairu diddin al mawjudain. Kitulah seluruhna anu lalawanan dua nu aya di mawjudat mungkinat di dunia nyana selalu bisa ngabedakeun moal kasaliru. Allazi waqa bihi tajalli bainar rububiyyah wal ubudiyah. Anu memang terjadi tajalli antara rububiyah jeung ubudiyah. Jadi geus moal kasaliru. Urang mah gadatangan kiai kasaliru keneh ieu kiai ka mana ieu arahna ieu ngajakna ka mana saliru urang. Wali geus moal saliru pasti Golkar. Geus moal saliru ieu. Urang mah masih kena keliru antara ieu mutiara asli apa mutiara buatan. Urang mah kaliru. Ieu teh kitu kinyang asli apa kinyang buatan. Lantaran nu dipake ku Habib Rojak kabeh hurung. Teu nyaho asli apa buatan. Ditipu urang itu. Jadi teu nyaho tukang batu bisa ngajelaskeun nu asli jeung nu teu asli dina lebah batu. Tukang pakaian bisa ngajelaskeun ieu nu katun asli ieu nu lain. Bisa ngajelaskeun segala rupa wali mah bisa ngajelaskeun pertama antara rububiyah jeung ubudiyah. Aya jelema make udeng-udeng, make jubah, make jenggot. Aju tungkul bae. Asal ngomong aya batuk setik. Urang mah geus aju bae wali asana ieu. Wali asana ieu. Aya jelema make lepis, kemudian make kaos, teu make kopea-kopea acan.
make kacamata hidung wajah orang ngasan anak berandal ieu bae urang lamun neuleuh zahir bae kos kitu keliru urang nu lain wali di wali-wali anu wali di lain-lain anu lain kiai di kiai-kiai anu kiai di lain-lain keliru urang mah teu bisa ngabedakeun sebab urang mah kakarak datang ka pandangan zahir bae teu nyulusup ka jero encan jadi wali kos kitu wali mah saliwatan doang ge geus nyahoeun teu kudu kadeuleu ngadenge ngaranna doang geus nyaho sebab wali mah amprok jeung para wali deui aya wali asup ka hiji daerah nyana kakara kadinya nyana ngambe di dia aya wali cak nyana ngan teu bisa ngomong nya teu meunang ngomong kaambe ku nyana kaambeun ku irung batinna aya wali kau mantak nyana nyahoeun oh di dia aya makam wali nu geus maot ku nyana katebak geus maot aya wali jadi makam wali kajahoan ku nyana amprok irung nyana jeung wali kok bisa gitu sih ya heuh nya teu nyaho kok bisa gitu sih keke coba supaya hayang jatang kadinya kumaha ya gampang hayang nyaho kos kitu teh gampang coba cenah jelaskeun kiai kieu heulana lalauna mun hayang nyaho babari sabenerna henteu termasuk hese henteu babari jasa urang ku ari diuk merenung deuleu ku urang kemewahan dunia deuleu ku urang dunia tapakuran ku urang dunia cet bae teh orang barang neuleuh Innova be nya Innova resa naiklah Fortuner lah naik resa luhur teh cenah kiai tambah teu kabeli sekopi atuh sekopi turun tanazul turun resep aman neuleuh sapeda resep neuleuh motor resep neuleuh mobil resep neuleuh nu geulis resep neuleuh hotel resep neuleuh imah resep atuh kabehan kos kitu mah kabehan berarti eta halayak rame kos kitu tapakura dunia kurang tapakura mun hayang ceuli urang ngadenge suara wali mata urang neuleuh wali hate urang ngahiji jeung wali tapakuran dunia baheula dunia mulai orang kakang jeung Rasul jakang jeung Rasul mah ditawaran gunung Uhud jadi emas sakitu gejang perang embungin berarti tersepen karena dunia hiji kedua ketika Kangjeng Rasul maot ku embung-embungna kana dunia ngan aya kacang doang sabelah ditinggal dahareun embung jasa kana dunia je aya aing kok resep abad kana dua Kangjeng Rasul mah ja teu resepeun kana dunia jauh amat perbedaan aing jeung Rasul jauh amatnya luhur teuing Kangjeng Rasul mah Sayyidina Abu Bakar Siddiq mun dikira-kira lawazina imanu Abu Bakrin lamun ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sorangan dicecepeh anu hiji deui urang kabehan masih kade beuratan iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kekayaanana luar biasa sebab Abu Bakar Siddiq mah sudager pedagang tapi kok hebat amat teliti ku urang koreng Abu Bakar Siddiq mah tersepen kana dunia urusan dagang urusan kasab kabelah dieuna dipake berjuang naon nu dibutuhkeun
dilakukan ku Kangjeng Rasul yang berjuang langsung ditangkes ku Sirina Abu Bakar Siddiq. Ketika memohon Kangjeng Nabi saha anu geus pangheulana sedekah dina poe ieu ngacung Abu Bakar Siddiq. Saha anu geus menyantuni yatim piatu poe ieu ngacung Abu Bakar Siddiq. Saha anu geus berkorban jeung demi kepentingan agama ngacung Abu Bakar Siddiq. Setiap Kangjeng Nabi nanya urusan dunia ngacung Sirina Abu Bakar Siddiq. Ditanya si Abu Bakar Siddiq, kok bisa kos kitu sih? Geus teu resep kana dunia. Bandingkan diri orang jeung Sirina Abu Bakar Siddiq jauh amat. Bandingkan deui jeung para wali-wali nu kabelah dieuna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Ghazali, terus kabelah dieuna para guru-guru urang kabeh nu diangkat jadi wali, baik wali abdal, nukoba, nujaba, uropa, al-soib, komo jadi wali kutub mah, mukhtar jadi imaman jadi kutub, boh kabeh anti dunia. Jaya resep amat kasekupinya. Ih, kumaha ieu sih? Tah, atuh ai kitu mah berarti aya cara ieu. Supaya ulah resep kana dunia ye kajen kukumaha ge aya cara. Jadi paksa-paksakeun ge ulah kena resep kana dunia hese bae. Tentu aya metode, aya kefiat, aya cara. Neangan urang carana. Tentulah ka jelema anu geus teu resepen dunia. Urang lamun nanyakeun soal urang ulah resep kana dunia, nanyakeunna ka DPR moal kapanggih datang ka Modar moal. Moal kapanggih bae nanyakeun ka DPR moal kapanggih daek modar bae geus bae sasian nu modar lain moal kapanggih nanyakeun urang ka pamarentah tanyakeun ku urang ka pamarentah ieu supaya ulah resep kana dunia kumaha ieu hate ieu moal kapanggih datang ka IIRA ge moal nanyakeun ka lurah moal nanyakeun ka camat supaya ulah resep kana dunia moal kapanggih nanyakeun ka bupati, nanyakeun ka gubernur moal kapanggih, nanyakeun ka presiden supaya ulah resep kana dunia moal kapanggih. Moal kapanggih. Nanyakeun ka saha nya ka MUI. Coba ka MUI tanyakeun. Ya ieu teh Majelis Ulama Indonesia. Oh, hebat jasa predikatna. Coba urang guguru kanyana supaya ulah resepen kana dunia pugunya na cicing dirinya ge hayang gaji. Moal kapanggih moal kajian kukumaha ge coba urang tanyakeun ka nu boga yayasan sugan kapanggih ye pondok pesantren nu boga yayasan coba kiaina urang tanyakeun supaya ulah resep kana dunia coba kumaha moal kapanggih sebabnya nu mantak nyeun yayasan ge hayang supaya kabeuli Avanza ka mana atuh neanganana. Coba ke tukang sol, nu mantaknya nang ngesol ge hayang dunia. Ngan didinya bae ge nama kasabna. Ka mana tuh ka tukang hordeng, atuh sarua bae. Ka mana neanganana ieu atuh ieu supaya ulah resep dunia. Ulah resep dunia ka mana neanganana? Teangan urang. Ya Kangjeng Nabi teresepen dunia Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Utsman, Sina Ali, reng-renganana teresepen kana dunia. Kemudian di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir, Syekh Junaidil Baghdadi, Syekh Sirisi, Syekh Marupil Kursi terus teresepen kana dunia. Kabelah dieuna wali-wali sangat teresepen kana dunia. Moal diangkat jadi wali nyana lamun resepen kana dunia. Haji urang teh hayang nurutan eta teh abe aambean urang teh bisa ngambe aambean wali. Dedengean urang supaya ngadenge dedengean wali. Dedeleuan urang supaya kadeuleu wali teh kumaha. Sebab lu kadele ku urang mah kuari dedeleuan nu halayak rame. Nah, teangan heula tu guruna nu bisa ngabalikeun fakta. Nu biasana perwatekan mata neuleuh kana nu indah-indah supaya dibalikeun tak melalui guru nu teu indah tersep. Supaya memceli nu biasa diwatekeun ngadenge nu merdu-merdu ngeunah kuari dibalikeun fakta teresep gadenge nu merdu-merdu. Barang dahar nu biasana lazat jeung ngeunah nu diwatekeun kana leta kuari mah asa aya-aya di luar kalazatan jeung nu ngeunah.
Teangan coba guruna. Tek baik kapang ya Habib Roza. Bang ngerokok bae. Teh akur ieu kos kieu. Lain guru ieu kos kieu. Gua lain. Teu beres. Kudu digantung ieu kos kieu. Teu pagi. Hayang ulah resep kana dunia teh. Aya cara. Unggal kitab tasawuf kabeh nyaritakeun kudu anti dunia, tapi praktekna ihya hikam. Tapi tetep bae hese bae tetep diaji bae hikam. Malah hikam teh dikembangkeun supaya jelema teh udunan kajana. Ku ari manyieun kiai ge pasaran hikam bayar seorang 500.000 pan tolol. Anu diajina hikam dipasarkan bulan puasa kudu mayar 500.000 tojaiyah antara hikam jeung mayar. Ndeu kumaha coba dipasarkan ihya mulai Rajab rawa puasa 4 jilid tamat bayar 20 dibayar kitu 2 juta mayar tojaiyah jeung ihya. Kamana tuh neangan guruna ieu dengan guru supaya anti dunia. Sebab lukas kitu bah henteu aya di pamflet, henteu aya di TV, henteu aya di iklan, teu bisa diiklankeun lukas kitu. Nu mantak ku ari aya di Jawa Timur bebeja. Siapa yang mau daftar? Kenapa? Nih ada guru hakikat katanya nih, seorang bayar 1 juta. Degung ke dapak teh jelema kos kitu. Banyak guru hakikat bebeja. Ayo di Jawa Timur kan dia datang. Kiai mau berguru hakikat. Di mana nih mantep nih? Ada di Jawa Timur. Siapa kiainya? Si Anu katanya kiai. Terus caranya gimana? Bayar 1 juta. Isi aing mendingan nampilin nyana apa mendingan nu itu? Itu beres. Orang Jawa Timur aya bae. Aduh, masyaallah. Tah kacaritakeun ba guru hakikat mah hese ngan. Andai kata kapanggih kuari andai kata kapanggih pasti diberi cara. Atuh anjeun kuari mah kudu nginget-nginget heula bae ka jelema nu teu reseupeun dunia. Ingetan anjeun ka dinya bae heula. Pasti kitu tah cak guru. Per hari anjeun eta napakuran inget bae heula, inget ka jelema-jelema anu teu reseupeun dunia. Inget bae heula. Mulai ingat di guru ente, guru nu pertama, guru kedua, guru nu ahli Allah anu teu ingeteun kana dunia. Sok bacaan silsilahna. Eta jelema anti dunia. Baca Fatihahan, renungkeun. Sok ngarenung heula. Direnung urang dititahna kakarak sakitu doang merenungkeun jelema-jelema anu teu resep dunia bae heula ngarenung. Moal bisa sekaligus moal guguru kos kitu merenung heula ingatan urang teh ka jelema-jelema nu tereseupeun dunia. Mulai ti guru urang nyaho kana teresepna dunia lantaran dibere nyaho jelema nu teresep dunia teh cuek terhadap dunia. Urusan dunia nak boga jeung teu boga lain urusannya nak urusan Allah tama tapi urusan teresep jeung resepna urusannya na. Mulai naik aluhur. Iyalah jelema-jelema nu diangkat ku Allah jadi wali, jelema-jelema nu geus leupas pikiranna tina dunia, teu aya ta'alluq kana dunia. Nah, kurang diingat mulai kaluhur naik eta ahli-ahli Allah. Nu mantaknya na bisa kitu diangkat jadi wali ge lantaran manehanana leupas tina dunia. Si eta guru nu eta terus ujung-ujungna ka Gusti ka Kangjeng Nabi, ujung-ujungna ka Gusti Allah. Begitu dijieun ieu dunia, na ieu mulai harita Allah teu pernah melirik kana dunia. Jang nyoba ka manusia. Diasupkeun ka jero hate, okos kitunya dunia teh. Tetep encan keneh bae ngan geus aya ner-neran lantaran urang teh kuari manginget-inget jelema nu teresep dunia per hari
berang peting teh eta bae nu diinget teh jelema-jelema nu tersepen kana dunia dongeng-dongeng na kurang teh terus bae carita-carita anak terus bae kurang diamati dipahami aya engke tepa horenganan lain kudis bae nu tepa lain kurap bae nu tepa horenganan lain tah eta kos kitu ge tepa urang kuari ngahiji jeung DPR bakal katepaan bahasa-bahasa DPR jeung taktik-taktik cari-cari uang di dalam ka DPR-an bakal nyaho. Urang babarengan jeung ahli ekonomi engke setik-setik urang kabawa ku perekonomian. Urang babarengan jeung pemerintah setik-setik kaismeun. Katepaan. Mulai urang kuari neangan jelema nu apik. Ngan orang kudu jalan nu apik anu apik bangona teh embungeun kana dunia lantaran nuku urang dibabaca unggal poe direnung ku urang unggal poe ieu jelema-jelema anu tersepen kana dunia berarti urang teh resep mulai ka jelema ka kiai ka ustad ka tokoh ka sanu tersepen kana dunia urusan boga lain deui urusanna tersep ulah aya taluk kitu bae heula terus sapoe mungkin make naon gitu jangka waktu nu panjang lain bulanan ya teh tahunan dibere modal na zikir dibere modal na zikir briefing jeung guru mulai guari didongengkeun Kangjeng Nabi begitu Isra Kangjeng Nabi teh didatangan ku nini na mending mun geulis mah jore. Eueuh kan nini nu geulis. Eueuh. Aya hiji lah. Mal bejakeun tapi. Ieu mah jore nini umurna bangsa 100 tahun, jabongkok, neuleuh susu geus lambeng. Neuleuh mata cileuhan bae caian bae. Sungutna geus ngacai bae. Huntu geus eueuh hiji-hiji aca. Ceuli geus kaluar. Kulit geus kos kitu. Sangkilang ku urang dimodif dipakaian shadow misalnya nini pakaian wadah ku urang gincu rapi. Urang heuleuh nini kos kitu lain resep. Asana ieu mah kuntilanak ajen. Nini tah. Tah ini kapanggih ku Kangjeng Nabi. Nanya Kangjeng Nabi ke malaikat Jibril man ya saya tak dunia gambaran anak kos gitu. Nini jobed jore. Lamun urang geus bisa neuleuh dunia kos neuleuh nini saha nu hayang ka dunia. Saha nu hayang ka dunia. Nini jore culean. Nyaos ya cule. Lehoan culean cileuhan. Kemudian atuh ayeuna mereuhakan bae batuk teu eureun-eureun geus bongkok. Aduh nini kos kitu. Pasarkeun coba saha nu hayang ka model kos kitu. Moal aya. Kadeleuna ku Kangjeng Nabi teh dunia teh nini. Tapi begitu kadele ku nu sejen ternyata horenganan dunia teh kadeleuna awewe anu geulis. Ya. Begitu Kangjeng Nabi ningali deui eta awewe ku geulis-geulis teuing. Masyaallah matana bureuleuh ceulina rancung. Wih, pipina ge pohar aja sanga daun seureuh. Ya Allah, bibirna ku berem-berem teh. Ya Allah, Gusti. Semampai ieu na mararcut jasa Gusti. Mun pake nari teh kadeuleuan gulak-gilekna. Eta naon eta geulis amat si awewe? Eta dunia. Oh, dunianya. Aya dua jadi. Iji kadeleuna dunia teh nini piijideun. Nomor kadua kadeleuna kos panganten piresepeun. Tinggal kembali ke diri urang. Urang kuari neuleuh ka dunia teh apa kos nini apa kos panganten.
seluruh wali neule kana dunia percis kos nini wa kulul muluk seluruh raja neule kana dunia kal arus seperti kos panganten wali neule dunia kos nini teu hayangeun nya nama raja pemerintah kabeh neule ka dunia percis kos panganten nu matak padesek-desek pemerintah mah raja mah kabeh neuleuna dunia sebab kos panganten wali ijid ngajauhan tina dunia lantaran kadeuleuna kos nini balikeun deui ka awak urang ai awak urang neuleu dunia kos panganten apa kos nini mulai tah asana panganten asana panganten ya nu mantak berani ngeridit lantaran kadeuleuna kos panganten berani dina gitu langit biru lantaran kadeuleuna kos panganten berani muka warung tengah peuting lantaran kadeurna kos panganten berani nipu lantaran kadeurna kos panganten berani ngabohong lantaran kadeurna kos panganten berani ninggalkeun salat ninggalkeun ibadah demi dunia lantaran kadeurna kos panganten tah lamun urang inget-inget kadinya bae moal bisa ingetkeun renungkeun kawali anu dedeuleuana kana dunia kos nini urang nanya deui jate daekeun horenganan dedeleuan urang mah tetep dunia teh herang bae kos panganten bae panggil deui ku guru mentek mun teu boga guru moal bisa cek guruna tingkatkan kuari kumaha carana tuturkeun jelema nu bisa neuleu dunia kos nini nu mantak nyana bisa neuleu dunia kos nini berarti boga pagawean anu mengarah kana dedeleuan kos nini terhadap dunia tuturkeun Gus ya kumaha tuh carana tuturkeun para wali sok mulai dibere cara ieu tah kieu tah pagawean ieu kieu tah sok eta heula mulai nyana berang jeung peuting teh kadeleuna mah akur bae jeung urang ngariung bae nyalateun ngan perbedaanna kieu ketika kasing sal teu dibere sholawat nya mah teu ngacung pan aya berojak kelewat satu beda tah oh nyalateun mah nyalateun tapi teu pernah mentolerir teu pernah neuleu kana luar daripada titahan nyalateun segala rupa kitu bae silaturahimna kitu dan kitu oh tuturkeun melalui metode geus urang mun teu boga guru tetep bae neuleu dunia teh kos panganten bae tadi kakarak ngarenung jelema anu teu cinta dunia kuari mulai berangkat urang aya carana ieu mulai teng panggil deui ku guru berarti lain sakedeung waktuna tambahan ulah molor bae atuh ti peutingna molor bae sia carekan pasti ku guru molor ke kajen nonton bola mah mangpaat aya tah mah tampiling mulai wiridna ieu tah nya tapakurna ieu tah set muraqabahna ieu tok mulai dipigawe teng terus bersusah payahnya mun cara naik ka tangkal kalapa mangangsrod deui turun deui ngangsrod deui turun deui ngangsrod deui turun deui ngangsrod deui turun deui ngangsrod capek aya nu geus datang ka palapahna merosot terus we capek nya dan berusaha kos kitu tetep naik plek datang kacaritakeun datang we geus moal dibejakeun teh cara-carana jamal kuat jeung hese deui jeung aing kitu nya hode sabenerna mah barang urang datang ka dinya oh jaheul orang dunia teh kos nini ya Allah kunaon jelema ngudag-gudag dunia sapira nini bengking cileuhan culean lehoan haju ngacai haju sapira nini atuh dae kira-kira urang hees jeung nini
kunyana dipangku urang ku nini meureunana hapek naga pohara sapira nini make minyak naga atuh hapek lah nini makajeun ku kumaha embung urang nini deuleu nini Allah susuna geus datang ngambay datang ka tuur ka dieu tah sang bongkok maksudna bongkok mantak barang geus datang teh kadinya kulaon jelema ngudag-udag kos kitu itu nini tah kuray ieu mah gancang caritana bae keur carita gancang ieu mah nyana kuari geus bisa ngabedakeun antara dunia baheula bakos panganten luar biasa ceramah ge nu di deuleuna eta na bae kan pun kamamana ge eta bae geus pokona mah eta bae kajenting kuku mah ge jakos panganten teu bisa dihenteu sebab encan berangkat mah pasti deuleuna kadinya bae indah bae kajenting kahujanan tunduh lantaran deuk ngahareupan panganten sugan rada kandel pangantenna halo kandel geus kadinya bae kiai ngariung geus dihebat-hebat ku batur teh lantaran nyana can pernah ngalakukeun metode ngalaksanakeun cara tetep bae udeng tinggal udeng sorban tinggal sorban okosna doang horenganna nu dimaksud nama eta keneh kabeh kadinya geus lamun dai kadinya kori kadinya kiai kadinya atuh komo DPR mah komo pamarentah mah biang nama Habibie kabeh teu beres nu beres kabeh ge kecuali jelema nu geus teh tadi datang celak ngarangsot turun capek luar biasa teu mahi 1 tahun 2 tahun 3 tahun Imam Ghazali 13 tahun kakarak datang truk cek Imam Ghazali ja horeng nini horenganan Imam Syafi'i 3 tahun ninggalkeun aktivitas barang celek datang horeng dunia nini Imam Hanafi 2 tahun laula sanatani lahalakan Nu'man lamun henteu aya 2 tahun tagu gurunya na solok 2 tahun silakan Nu'man nyana maksudna begitu geus datang horeng dunia man nini bagi jelema kuari nu geus datang kadinya neuleuh dunia nini ta eta hayang datang kadinya kumaha renungkeun heula anti nu ahli anti dunia sanggeusna merenung diinget terus ku urang silsilana dibaca kurang dengan dina waktu anu tertentu kemudian orang dibere carana meronta orang hayang terus begitu orang geus susul ningali dunia jakos dini orenganan jelema ieu geus jadi wali sebab bisa ngabedakeun antara dunia nu kadeuleu nini jeung dunia nu kadeuleu kos panganten geus jadi wali tah. Nah bisa ngabedakeun engke antara jelema nu datang boga sifat rububiyah jeung boga sifat ubudiyah kajen teuing manehanana kukumaha ge pakaianana mungkin bae pakaianna rudin mungkin bae pakaian necis mungkin bae pakaian tamangan sakadar borongsong tapi nyana bisa neuleuh ka jerona masyaallah bisa ngabedakeun ieu mah boga sifat rububiyah ieu mah boga sifat ubudiyah bisa ditarohkeun ku nyana cak aing rububiyah ieu mah jelema kajen ku kumaha ge yah mah nya jageringanan gaya kitu mah nya necis kitu hehehe nyana mah keur nyamar kajen ku kumaha ge papanya mah di Golkar ge keur nyamar alih Abah Urang Fajar kiai bener jadi nyana masuk ka Golkar tuh kuari geus kabeli mobil pan di Golkar. Wah, itu bener, itu bener teh. Kuari nyana buktikeun ku sia. Ge, ajak ku sia. Ayo, ajak ka mana? Sok. Ajak lelempangan bakal beda. Omongan bakal beda, tingkahna bakal beda. Lantaran rububiyah. Anu kunyana selalu dikaluarkeun sifat rububiyahna lain sifat ubudiyah.
kurang mengenal etat teu bisa saminggu, teu bisa sabulan, teu bisa satahun. Kira kenalkeun geura, makin kebal makin kenal, makin kebal makin kenal. Sebab jelema geus datang ka dinya mah tetep nyana teh ngahalangan bae. Embung kanyahoan aya sifat rububiyah di dirina. Leuwih ngeunaheun pajar jelema bloon, leuwih ngeunaheun pajar jelema teu bagus, leuwih ngeunaheun pajar jelema lain ahli ibadah, nikmat teu kanya embung kanyahoan. Ai urang mah panayang kanyahoan, urang mah kakara puasa Rajab 2 poe bage aing dong. Sia terek nurutan aing. Jadi naon sia mah cirup teu puasa. Puasa tuh, sia mah sarujeng oroi koros. Aya puasa ngajarikeun batur. Geus teu beres sama geus teu beres sama banding dibebaskeun apa ka ditu ka turunan. Teu beres sama. Jadi kakara puasa sakitu ge sekali kanyahoan batur mah geus jadi wali embung kanyahoan, embung kanyahoan. Nah iyalah nyana geus bisa. Jadi ke wali mah katebak deui ku wali deui. Kuali deui. Bagus. Urang can paham. Ku dibaguskeun ku itu. Coba ge tuturkeun ku urang sabulan, tuturkeun satahun bakal kanyahoan. Sifat rububiyahna tetep iiraha bakal kadeuleu bae ku urang. Bakal kadeuleu bae ngan tetep bae di bulan bae ku nyana embung kanyahoan, embung kanyahoan. Padahal deuleuanna terhadap dunia teh geus okos nini-nini. Tapi nyana tetep bae kos resep bae, kos resep bae maka batu 5 sekali dipakai. Padahal tangaranna kos resep. Kos resep eta ge. Eta kos kitu kan. Penta ge tadi bikin resep itu ngaranna tah mah. Ayeuna resep di penta dibikeun. Aya tah ge mun di penta dibikeun ojol. Atuh tolol tah mah ngaranna ojol keneh bae. Satu saat tetap sifat rububiyahna bakal kajahoan ngan teu gampang sebab kunyana disumputkeun bae terus. Nah iyalah nu kurang ku ari dicaritakeun kakarak nyaritakeun urusan ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah. Engke di mana kanyahoanana ketika urang babarengan sebab rububiyah mahaluha al-batin wal ubudiyah mahaluha al-zahir. Rububiyah eta tempatna batin, ubudiyah tempatna zahir. Ketika urang bareng dahar sifat hamba aya di nyana akur dahar. Nginum sifat ubudiyah aya. Sare sifat ubudiyah aya. Ngopi sifat ubudiyah ngaranna, ngerokok sifat ubudiyah gitu ngaranna. Malah batur puasanya nama henteu. Masalah geus. Sifat rububiyah can katara ieu kajen kumaha ge can katara. Ke katara-katarana ketika aya kahuruan, misal aya kahuruan. Jelema nu tadina puasa bae nu tadina ibadah bae harenggosan. Nyana tenang. Tenang, senikmati Allah, kalem bae heulana. Urusan kahuruan bae, urang ulah naon kitu ngaranna ulah bingung, ulah panik, tenang bae tenang. Tah, sifat rububiyah mulai katigali ketika darurat. Batur kelabakan, ulah nya namanya kocai bae kitu. Pare. Timbul, weh pada teh hebat tuh, yes, tenang bae, nang Allah. Urang mah lain gitu pan, begitu sat parek, mun aing, waduh. Eta mah karena sifat hamba. Mulai takanyahoan. Ketika aya terjadi kematian, panik, kabeh panik. Ieu ceurik, ieu ngahinging, ieu ceurik, ieu ngahing. Nyana selalu tenang. Diceungcerikan moal hudang deui. Dongengna nu paeh diceungcerikan hudang. Lamun aya nu paeh careurik aju hudang ceurik sia sadaek-daek. Tapi jauh, tenang. Urang doakeun kalem bae kalem. Padahal di jero hatena mah manusiawi nyana ge sedih, ngan bisa nenangkeun ngaredakeun. Etalah katembongna rububiyah di dieu. Eueuh nu nang urang kabeh ge nang Allah. Hirup urang nang Allah, maut urang nang Allah, sehat urang nang Allah, kabeh nang Allah. Tenang, teu kudu panik, kabeh ge terjadi di luar naon kitu gerak Allah. Nu tah bisa tenang, sifat rububiyah nanti dinya mulai.
kos tadi guru ketika murid kabeh dahaga neangan heula henteu langsung ngadoan teu neangan heula kaler neangan kidul neangan usaha ngaranna padahal bagus bisa nyalaunan tapi henteu urang mah teu kudu neangan dega aing ngadoa bae ka Allah geus aing mah boga doa manyur pokona mah aing geus nu penting sia mere ka aing duit deui bae urusanana geus neangan kaler kidul wetan kulon neuleuh ka tukang ka kaler ka kidul eueuh sasaha mun masih kene aya jelema moal kulantaran nyana sorangan kakarak ngadoa ya Allah ya Rabbi doa set pajar teh jauhan padahal diintip karak sifat rububiyah timbul jadi lamun encan darurat atuh biasa bae teh kata mah geus tahunan hayang nganyahokeun sifat rububiyah lantaran salat mah bisa dibuat-buat kurang. Coba itu kiai itu orang intip salat mah bisa akur du sejen ge nu bodoh ge bisa nuturkeun Allahu akbar sujud rapi bisa ditiru kos kitu mah eta mah urusan zahir maca Quran dreng bisa ditiru tah mah kos kitu mah bisa ditiru tah mah tapi jelema anu geus bisa ngabedakeun rububiyah jeung ubudiyah ketika darurat aya kejadian tenang misalna urang ku ari nyandung nu kolot marah tenang atuh lain tenang atuh jalan nu tenang nu kolot modar bisa nenangkeun ku kitu tah ya Allah jadi bae kakajauhan rububiyah teh lamun can darurat geus darurat oh tercengang kabeh kos gitulah sebabnya nama terus nyumput dia sumput nah padahal geus nyaho setiap jelema nu datang ku nyana geus katebak tapi kan henteu dijelas-jelaskeun teu meunang lamun dijelas-jelaskeun atuh nufur jelema nufur teh mabur ih mu aing mah mesti ditebak ku nyana embung geus darareukeut bae padahal mah kanyahoan sih ngridit sih kanyahoan sieu mah malam resep karangna ieu mah resep atuh mah malaman urang rencana kawin jeung urang Karawang atuh kanyahoan kabeh ngan teu dibejakeun paling nanyakeun kieu dong usim naon di Karawang ieu pana juga Karawang kos nyahoan bae paling ge kos kitu doang kalau menyana ngotot henteu geeusan geus tuh pana ente mun disebut Karawang henteu ieu mah sugan bae atuh itu padahal letek geus karasa ka jantungna sial kanyahoan berarti aing ieu tah iyalah wali jadi moal diangkat jadi wali lamun encan bisa ngabedakeun antara dua perkara dina mazharin wahid jadinya bisa ngabedakeun ieu rububiyah ieu ubudiyah sebab kanyahoan kadeuleu kunyana rububiyah batin ubudiyah zahir urang babarengan dina ubudiyah nah hungkul sifat kehambaanana atuh teh mah kadeuleu dahar akur bareng dahar akur nginum akur ngarokok akur ngopi akur sare akur atuh kos kitu bisa dibuat-buat tetapi engke timbul rububiyahna satu ketika nyana sila tanpa disadari kebel amat eta silana teu katuturkeun ku urang terobah-robah silana teh satu kedua satu ketika meureunnya keur manteng nyana ka Gusti Allah teu sare berang teu sare peuting teu sare terus asana geus 20 peuting teu sare nyanana teu boga pikiran ku kumaha ngan kurang ditaliti ieu teu sare-sare sifat rububiyahna keur manter eta kanyahoan kituna teh ketika urang ngintip bae lamun dijelas-jelaskeun atuh malah nyana teh ooploan eedanan ka dituna mun urang hayang nyaho malah nyana mah bebloonan nu mantak eta kitu Abu Nawas bebloonan aya kawalian di jerona aya wali di jerona mantak bebloonan selalu tiba heula kos kitu be embung lamun nyaritakeun urusan batin harido sayang geus api lain embungeun kecuali nerangkeun urusan dina kitab lamun urusan nyaritakeun ka jero moal dekeun sebab aya di jerona beusi katebakeun nah iyalah moal bisa kanyahoan moal bisa diangkat jadi wali can jadi wali jelema lamun encan bisa ngabedakeun mun geus bisa ngabedakeun ieu mah nini horenganan ieu mah nu ngora horenganan eta mah geus bisa wali berarti tah
ieu mah nu kolot mah rada geulis nu ngora mah rada jore wali teh ge sarua wali mujbir teh ge eta kakarak dina urusan dunia encan dina urusan makhluk kiai geus kaharti kitu nama metodena basa etik micin kakapiran. Emang kafir aya sabaraha? Urang lamun nyaritakeun dina tauhid mah kafir teh ngan hiji bae, jelema anu ibadah kasalian Allah. Tapi lamun dina ilmu thariqah mah kafir teh opat. Aya kufru zahir, aya kufru nafsi, aya kufrul qalbi, aya kufrul hakikat. Lamun kufru zahir mah gampang, jelema nyembah lain ka Allah kufur zahir. Geus ketika teu nyembah ka batu, ka patung, kufur teu kufur berarti cak zahir. Naik wari kufur nafsi, ulah aya ngaku. Sagala rupa ge kapan nu Allah. Allah teh Rabbul Alamin. Ketika maca alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji tangtu ka Gusti Allah. Allah teh anu mangeranan alam, nu ngabogaan alam, nu ngurus sakabeh alam. Alam teh masih Allah. Urang teh ulah aya aku-akuan. Ketika urang aya ngaku boro-boro kana naon ka diri urang bae diaku, urang moal diangkat jadi wali. Dedeleuan urang tetep dunia panganten bae. Sebab aya kufur teteh disebut kufur nafsi. Nomor katilu aya kufur qalbi. Kumaha eta? Di jero hate urang loba ta'alluq. Di jero hate urang teh kapan ieu teh dijieun aya 9 sumur. 9 sumur aya nu nyieun 7 sumur. Di sumur-sumur eta lah kurang kudu dibersihan. Sumur dunia, sumur makhluk dan lain sebagainya. Tak ulah ngarentet di jero ketika aya sesuatuan di jerona termasuk kufur cek ahli tarekah kufur qalbi. Urang salat mah salat tapi inget ka warung kufur. Cek ahli tarekat sing hade ulah salah engke sia ceramah kufur deh atuh bang di talian sia. Cerita tarekat ieu cerita tarekat anu takbirat tarekat teh lain zikirna kos kituna. Ketika orang Allahu Akbar, ingat ka warung, ingat ka jabatan, ingat ka manusia, ingat ka motor, ingat ka mobil, kufur loba jasa disebut kufrul qalbi. Iyalah anu kudu dibersihan. Moal waka kadeuleun nini eta teh dunia lamun qalbi na urang masih kufur. Matak bahasa Tan Syekh Abdul Qadir, bahasa Imam Ghazali sing hade bahasa kufur dina tasawufna. Sing hade ngufurkeun ka makhluk teh Imam Ghazali, Tuan Syekh Abdul Qadir, Imam Qusairi, Syekh Junaidil Baghdadi lantaran nyana mah beda jeung syariat, nyana geus notog kana hakikat. Nu mata ki halal dibunuh, digantung lantaran nyana ngupurkeun ka jelema kos kitu. Nah, iyalah kufur. Tinggal kufur hakikat. Hakikat takabeh ge ieu adalah nu Allah Gusti Allah dedeleuan teh Allah. Ketika urang deuleu masih kedeh lain ka Allah. Minimal eueuh daya Allahan, eueuh kekuatan Allahan, eueuh ilmu Allahan, berarti urang masih kena kufur hakikat. Iyalah anu bakal ditata ku ahli thariqah mah tah zikirna, tah tafakurna, tah muraqabahna nya. Teh ulah datang ka kufur. Lamun urang geus bisa kufur zahir mah emang henteu, tinggal kufur nafsi. Kedua, katiluna kufrul qalbi, kaopatna kufrul hakikat. Urang bisa tidinya, urang seuri di luhur. Je ini eta mah. Mana tuh bareng di luhur orang ini beneran. Mulai engke lamun geus bisa nelekos gitu sagala rupa kadeuleu. Sagala rupa katembong jelas tajali di dieu ge teh tajali teh ebre waqa'a fihat tajalli. Jelas. Jadi jelas geus jelas. Mulai urang lamun engke ka hiji lembur ka ambe ku urang aya walian ya di dieu ye. Mun aya solihinan, aya solihin coba tangan aja solihin di mana ge. Terus dia ngobrol batinnya lantaran sarua itu tersep dunia, batin urang tersep dunia. Nu tersep dunia jeung nu tersep dunia ngahiji. Urangna hirup keneh itu geus maot pan itu mah teu maot sarua bae. Maot oge zahirna hungkul, teu maot pan hakikatna mah ngahiji. Urang lamun nyaritakeun kos kitu asa di alam mana? Asa percaya asa henteu.
Apa iya apa henteu. Komo mun didengekeun ku Muhammadiyah mah tahayul teh mah kos kitu mah. Tahayul teh mah kos kitu mah. Angel keneh nya nama urang bae nu percaya apa iya apa henteu nya. Apa iya apa henteu nya. Nah, kulantaran jauh jasa jeung pemikiran urang. Pemikiran urang jauh jasa ieu lah metode-metodena nu eungap, nu dibahasakeunana ku urang teh lamun naik ka tangkal kalabang ngangsrot geus bararundas turun deui ngangsrot bararundas turun deui hayang datang ka palapah teh angel jasa tahunan ngalaksanakeun metode-metodena ngaleungitkeun ka kufuran opat kufrul zahir kufrun nafsi kufrul qalbi kufrul hakikat ieu lah make metode jang kufrul zahir mah geus jelas aya ilmuna ilmu tauhid tinggal ieu tah kufrun nafsi ieu nu deuk ditata ku ahli thariqat anu bajuna baju tasawuf naik ke ka kufrul qalbi supaya di jero hate ulah bari segala rupa naik ke ka kufrul hakikat datang orang tamat urang seuri sorangan urang seuri sorang merenung engke ge salat na ge beda ge kadeuleuna salat na ge lain deui kumaha teteg salat teteg mun diuk teteg teu edeg ieu lamun diuk teh mah diuk bae cenah mah teu robah-robah batur geus balik nya mah diuk bae organisasi Muhammadiyah haram organisasi NU leuwih teu lah ngaharamkeun berbagai organisasi haram media kabeh dibaca haram kabeh ketika paksaan Amerika melalui IMF datang ke Indonesia dipaksakan tidak boleh tidak dang harus dihalalkan itu kredit bahas melalui organisasi harus dihalalkan itu bunga bank bahas melalui pondok pesantren modern tayangkan di TV hasilnya dah media halal dakwahnya siapa yang mengharamkan Kiai ortodok itu sudah dibahas itu di pusat sudah dibahas di organisasi halal tinggal urang bae nu dihandap nyeklan keutuhan Al-Quran ngek kita bese paeh geus kumaha coba hayu deuk ngalawan saja anu ngahalalkeun ge kiai keneh hayu coba belebah mana ayeuna urang deuk tegerna agama aya ge di Arab masih keneh rada deres ge bankna ge geus wilah-wilah ieu mah bank asli ieu mah geus bank nasional bank internasional geus teh asli deui make kitu keneh tadi Arab mah di urang mah geus eueuh ganti bankna bank syariat leuwih parah deuk kumaha ieu eueuh suara dakwahan hartina ieu mah deuk nyaritakeun deuk kumaha ieu urang dakwah janu ngahalanganana loba make ayat mana atuh urang sementara dakwah amar ma'ruf nahi munkar teh wajib kewajiban urang datang ka mana aya ieu ya ayyuhalladzina amanu wahai kiai-kiai nu di Bandung nu di Garut nu di Tangerang nu di Banten tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah alaikum anfusakum urusan diri maneh bae kajeun teuing batur mah heulana kajeun teuing batur ngeridit maneh mah ulah sok ngeridit mun endek nu leuwih gede bae ngeridit batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge maneh mah ulah batur mah kajeun teuing invest daging ge sia mah ulah alaikum anfusakum jang sorangan bae heulanan alaikum anfusakum dan kenna mah ku ari mah ye laifazuha jaga gitu wakumu bisolahia diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat la yaturukum mamballa moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasar sasarna jelema nu sasar bodona jelema nu bodoh nyacadna jelema nu nyacad moal ngabahayakeun ka anjeun idah kadaitum di mana anjeun geus menang hidayah lah jatuh lain tanya hodek dakwah teh naon undek didakwakeun aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka jasalahnya nana ngalem ke presiden Jadoraka teu mampu ulam alam gitu teh daripada urangnya ngalemnya disiksa di akhirat maningan dakwah nu bener bae dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun gitu dianggapna sebagai makar sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia komo orang-orang intelek mah segala dokterandus segala profesorus
ulama inget karena is gitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok. Kiai ortodok ditanya begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya kiai ulah bandingkan ku kiai naon ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil ceknya nanti lah militer mah endek militeris endek sepilis sarua bae ceknya nanti cek anu nanya pan sepilis aduh mal ngerti orang ketos mah kita mah yang intelek bet mah itu teh baru ngomong-ngomong kos gitu teh da aya non gitu ngaranna aya tijalikeun cek kieu teh untuk militeris dek sepilis sarua bae pan jadi kieu atunya ieu mah kudu ka dokter atuh mah daya teh geus teu daya teu upaya sementara masyarakat teh akan hayang nu asli coba adapun pelaksanaanna mah kumaha kuatna bae neangan sakumaha lauk neangan cai lauk teh sebab lamun dicai hirup lauk teh masyarakat ge saurua ketika urang macaan Al-Qur'an coba nurani ieu ka mana masyarakat neangan nu asli ka mana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai oh heran tentrem masyarakat manggih nu asli sarua bae adapun pelaksana mah datang ka imah nanya ge atuh bingung ieu aing heran ieu cenah cekna aing ngajeger-jeger mah jeger kredit motor aing teu daekeun lunas asa jasa ya merontanya nah aduh aing kumaha ngalamun bae satu sisi butuh satu sisi harang kumaha kami jaga pemajikan neng jadi ngeridit sakieu haram ieu kumaha lah didengekeun butuh geledeg kenca datang tuh ceknya nanti ingin tadi nama negara ada bener baik aduh hese jasa aduh neng orang ngawarung itu pan modalna tibang ajo cek kiai ge eta ngeridit gitu haram cenah urang ka neraka mal kebal di neraka mah mal di dunia mah urang isin bantu untuk ke motor-motor aja geus ulah dengekeun ngajina pindah atuh ka Kiai Golkar kakak tinggal salaki be aing ieu salah milih teh naon pamajikan ieu kieu amat sih pamajikan diajak ngaji ka Cilongok ngaji dibonceng ayo bonceng lain ngaji milihan aduh barang datang ka imah teh taka hasil ngaji naon ka sempak dibeuli dites ku salagina ieu tadi ngaji sia ngadengkeun teu masyaallah aing salah milih asana kajian ku apa nyandung bae gitu ya berat teh lamun geus kos kitu tah eta neangan asli engke jang pertimbangan bejakeun kanu sejen teu percayaan teh beda bae tetep bae neangan lauk teh neangan cai bae mijah disebut teh kupagi jeung cai tentrem lauk nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah suci urang teh nah lingkungan urang anu ngadidik urang teh bener lingkungan urang ngadidikna teh ngadidik riba lingkungan urang ngadidik haram lingkungan urang ngadidik bohong lingkungan ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli ayang nah ieu ayatna alaikum anfusakum ketika aranjeun kabeh hararese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalanganana di kalangan anjeun keneh cek kurang perahyangan mah piring ge tara pake truk jeung kekenceng piring mah jeung piring deui gelas mah jeung gelas deui aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe manan hepe ku baturna tilok aya gedang hepe katendet ku nangka nah iyalah nah kudu kumaha tuh alaikum anfusakum diri anjeun sekuatna datang ka mana rapihan diri anjeun ifazuha jaga diri anjeun raksa diri anjeun supaya selamat di dunia selamat di akhirat lain berarti tanggung jawab ka umat tapi kuari hese jasa nyaritakeun asli wa kumu bi salatiha anjeun sing rapih hirup Allah maha uninga
sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus diantara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba urang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres nyaritakeun hukum Islam ku hari di DPR moal beres nyaritakeun haram di birokrasi moal beres ku hari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang behelanan batur ngredit urang henteu batur bunga bank terus bae urang mah henteu batur invest daging urang mah henteu batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah mun ditanya yang kiai boga TV sakit ge nangaleutik kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat itu tobat orenganan HP na gaya TV-an orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV boro-boro naon keur ngising ge nonton TV bae boh ieu mah kiai Golkar po haram sih insyaallah ngeun kumaha atuh ayeuna tah ieu geus harares alaikum anfusakum sok beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunia nyebrang ka alam itu tanggung jawab masing-masing dibejakeun nu aslina bae la yadurrukum moal ngabahayakeun ka anjeun mandalla jelema anu sasar artina dallud dolin jahlul jahilin mula'amatul laimin moal aya pengaruh mun anjeun idah tada itu geus menang hidayah baca kurang kitab perhatikeun baik-baik urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru kecuali mun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin dibaca mah dibaca ta Ihya tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon teu boga guru encan pernah beat jeung guru teh lantaran pembatalan pan aya can boga guru mah mun boga guru mah pan awas ya ngalengka sia ka arena politik batal sia malek ngalengka sia ka arena eta can bisa tapi mun can bisa ngalengka sia di organisasi eta sia masih keneh kabita ku pamerena sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia moal daekeun lelengkahan tadi ih kajet nyana mah nyana bae di politik nyana mah meureun geus bisa di organisasi nyana mah meureun geus bisa sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia ha nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu sia diondang unggal peuting muludan hayang naon nu sabenerna secara batin teh ditanya urang teh hayang naon hayang kebeuli apaan sah cicing jadi mah cicing sia deui cicing lamun sia eta acuana cicing sia siksa sia di akhirat ge jamun ang cenah dibayar ge bonong sok kiai teh bonong mun geus kitu-kitu dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat dibaca kunyana jeung anak dibaca kunyana unggal zarah dipake istighosah baca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun tuturkeun ku maneh nabi tuturkeun ku maneh rasul tuturkeun ku maneh wali tuturkeun ku maneh kiai la yasalukum alaihi ajra anu tara menta buruhan tara menta upah sedangkeun anu sok menta upah mah moal beres nuturkeunana lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah taya idah tada itu idah taya tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun lamun sia nuturkeun kiai Golkar nu sok menta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia mada kadituna menang kredit ge ngajebur sia menang cenah riba ge ngajebur sia tuturkeun sia mun hayang nuturkeun mun hayang ka neraka tuturkeun eta kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun dibaca ku kiaina eta di mah bupati korenganan di jerona teh eta teh nya teh keur menta buruhan dibaca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca Yasin muit tolol kiai goblok ayat eta engke nu bakal ngahajar di akhirat teh ayat ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun sia aing geuri dibaca ku sia tapi sia kan menta buruhan cak ayat aing deuk nyeret sia ka neraka jahanam
Moal kebaliangan 1000 tahun doang yai. Isi amat. Baca kusia di pendopo. Baca kusia pakai istighosahat. Baca kusia babarengan jeung masyarakat. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Siana ge menta buruhan. Deuk bener kumaha masyarakat. Deuk bener kumaha? Nah sia. Buruhan. Ayo sia nu ngajina handap pentang ngalamun teh nyahoeun. Iya, orang teh butuh penjernihan batin. Alaikum anfusakum cek Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia. Geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun. Jang diri maneh bae kuari mah. Ulah tergelincir kana maksiat. Pamajikan ajak, anak ajak. Lamun boga santri ajak tuduhkeun. Lamun maneh aya nu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna. Lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun. Lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun. Di kelompok eta neangan deui tempat nu saja. Lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba aju dicemooh maneh eureun daripada engke maneh di sel mendingan pindah tempat bae, pindah tempat. Lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae harewos eta haram kredit eta haram sok anak nu batur ge ngredit ya si anak nurut ka saha ka abah atuh bantu lah abah mah kuno aduh cak geuna teh aing ge dakwah ka anak horeng teu bisa ka pamajikan bae eta kredit haram loh kuno batur geus naik motor ieu masih kena haram kena bae. Aduh. Horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese. Alaikum anfusakum diri urang bae. Aing masa bodoh tanya sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwaan mah geus tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia. Ngan urusan kos kitu nah urusan sia. Tanya aing mah geus henteu tah. Geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an. Ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega. Sok luas, telah lega sempit, tetap sempit. Datang ka boro-boro jang batur, jang pamajikan, hese mah ulah. Al-Qur'an neng, ieu kreditan geus sabaraha? Motor geus, sapansang geus. Kalau hari nyokot deui nu Pak. Sia teu ngadengekeun ngaji. Hah, kuno. Teu kieu bae mah. Aya kakak mah kieu kulantaran sieun bisi haju isuk page topae basana berat kakakku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram kakak mah deuk ngaberesan enggak tanggung jawab neng batunya gas tanya neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu misalna butuh ngan eta tanggung jawab wah pinter kodek ai kana raka kula ayo milu, memilu. Itu bahasa orang Cikupat, kos gitu persis eta. Masya Allah. Ini mah beneran ini mah. Beneran. Aduh guys, ya tanggung jawab gua lah guys. Gua nu ngajalankeun tah warung. Guys, aing mah henteu nya. Guys. Tapi tetap AHS mah bareng. Guys, beres tah. Urang alhamdulillah. Teu bisa berarti urang ngandasatan pamajikan. Alaikum anfusakum ulah dordar. Ulah doda orang nonton TV pamajikan nonton TV betoel. Nih, nonton TV naon manfaatna? Acara runtuy. Yuk. Eta teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian. Itu nu kos kitu segala film langsung. Haram aja kabehan geus kos kitu. Ieu mah saritaan bae eta kadenge eta surahan cak kieu teh haram. Geus kakak bae dari itu ka kamar. Ke kamar we kakak, kula mah kula bae geus. Geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan si aya. Geus. Geus urang leupas tah berarti. Ulah jadi pareuman ku urang, kurunya nonton di pareum. Tek be, ribut sia. Ujianana moal dibere nu hareup. Nonggengnya na kajen ngukumaha ge bareng. Sia dibere knalpot bahaya sia. Make ayat ieu, alaikum anfusakum. Aing bae atulah. Geus bae urang mah balik di masjid pamajikan jang geus kurang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik
Tuh beres. Horenganan. Ini udah teger. Idah tadi itu empat deh. Orang nggak menang hidayah pan. Nyulusupan hidayah maka jero. Rahasia Allah sama. Orang sanajan ngaji babarengan kieu tah. Hidayah teh akan di luhur teh tah. Sinar Allah nyulusupkan ke hati masing-masing. Anu bakal disalamatkan mah langsung set sadar. Anu bakal moal disalamatkan mah moal aing mah kang ngadengikeun doang. Anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu moh henteu atuh masing-masing tah. Masing-masing tah saha nu deuk disalamatkeun ku Gusti saha nu henteu eta mah urusan Allah. Nah, ayeuna urang balik ti masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh di alumn kenceng teuing bancan sok marah. Reunan atuh geus senyum bae. Urang geus ka kamar kieu belah aing mah boga pamajikan gitu. Terus urang leuleuy bae alaikum ampusaku urang heula. Urang heula ulah nonton TV urang terus ke pamajikan isinin sorangan. Ke pamajikan isin sorangan gitu. Ieu mah tunduk kumaha nitah pamajikanana. Ya urang aya teh naon emang eta? Eta naon eta? Eta mah ting-ting. Aduh. Atuh ke akila ge nanyakeun, gedean atuh saeutik ceuk cenah. Tuh atuh ngedek rumah nyaramna tuh. Moal bisa tuh kumaha ge. Urang-urang melu ulah peduli geus. Insyaallah. Ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh. Di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor, diajak ngaji sian geus, dinasehatan geus, tapi sia kitu bae. Sabodo masing-masing. Urang teh saimah, urang teh sakamar, urang teh naon kitu ngaranna saatap, tapi di akhirat engke masing-masing. Salakina mah salamet ka sorga, pamajikanna mah atuh ka neraka. Sebab di dunia ditoel geus kredit haram, ditoel geus bunga bank haram tapi tetep bae. Ditoel geus ditaulang nonton TV tapi terus bae. Oh atuh masing-masing bae. Jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jangsa Indonesia cacak-cacak saimah ge anak bae geus teu bisa. Alaikum anfusakum. Diri urang bae heulanan la yaturrukum man dhalla idza tadaitum. Asal urang geus boga hidayah kuat moal goyang setik-etik aja. Gila. Ceuk sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dhalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani. Kajen teuing Yahudi kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah, terus-terusan nyieun permaksiatan, lapangan maksiat dicieun ku nyana melalui birokrasi, hotel dibangun, nightclub dibangun, remang-remang dibangun, mulai tina urusan-urusan kos kitu, urusan perjudian dibangun, permabokan dibangun. Atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu ka nyana. Urang geus boga hidayah. Ahli kitab. Wa gila cek sakaul al-muradu gairu. Gairum cek sakaul manu dikarepkeun ku man balla idza tadatum teh lain ahli kitab. Saha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang geus sarua bae. Artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah, nu ieu mah arahna permaksiatan. Eta ge sarua bae. Moal kudu ngacokeun ka diri urang, moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang, nyana-nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu. Mantap ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam ti mimiti WTC dibom mengenal Islam lantaran di Amerika dengan sendirinya nyarita-nyaritakeun tentang Osama, tentang Islam. Diceritakan di itu di berbagai media baik cetak maupun elektronik tentang Islam, keganasan Islam, kepiawaian Islam. Ternyata orang Amerika loba anu teu nyaho tentang Islam ku gara-gara WTC dibom loba ribuan masuk Islam. Ku gara-gara Irak invasi. Irak dibom. Irak terus dibombardir ku Amerika. Nurani orang Amerika langsung timbul kok pemerintahan orang kiamat ribuan masuk Islam. Ketika kamari Libya dibombardir malah dek demo masyarakat Amerika ka gitu ka presiden ka Obama cuman ditahan dan tidak dipublikasikan. Tah teh Allah dek mere hidayah mah babari ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika cuman can diizinan ku Obama. Akibat tahun ieu akibat satu tindakan anu di luar nurani
biadab Allah mere hidayah. Jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah. Oh kos marifat deui, kos marifat teh sangat rahasia. Aya jelema nu dibere marifat teh keur lempang, aya jelema dibere marifat keur diuk, aya jelema dibere marifat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid, aya jelema dibere marifat teh keur di tengah-tengah kota nyana tafakur. Horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya. Tah lain jadi wali sarwana sia.